Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina danget ieu parantos niti kana wanci anu mustari ninggang mangsa anu sampurna simkuring dina channel Tauhid Sunda. Sejak pamitan, sejak undur diri dina ieu channel, margi sadayana kusim abdi parantos didugikeun dina channel ieu. Panghapunten bae bilih aya kalepatan dina katerangan anu kusim kuring didugikeun, nada dihapunten. Margi sim kuring teu aya niat kangge masalah duniawi di dieu mah, teu aya kangge mojokeun atawa nyalah-nyalahkeun, mojokeun batur boh dina masalah golongan kapercayaan sareng anu sajabina. Sim kuring mung saukur mangdugikeun amanah ti guru, ngadugikeun ngaageungkeun asma Allah, ngaagungkeun ngan saukur ridho sareng sapaatna dina perkawis ma'rifatullah ieu. Teu aya unsur nanaon sim abdi sejak pamitan tea, da memang waktosna dina akhir zaman ieu ti sim kuring nyaeta tina channel anu dipedar ku sim kuring tina Tauhid Sunda, cabangna tina Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah sareng cabangna tina Taklim Ma'rifat, nyaeta sim kuring sejak undur diri. Panghapunten kasadayana, margi teu aya paksaan dina agama, sim kuring mung saukur ngadugikeun bade ditampi bade henteu nama sanes urusan sim abdi. Eta mah uwih deui kanu kagungan urang sadayana. Mugia ieu channel aya mangpaatna kangge urang sarerea margi ieu zaman parantos akhir, margi agama parantos waktosna diomean deui. Anu tadina agama saukur kepercayaan sareng keyakinan dogma diuwihkeun deui janten agama anu ma'rifatullah, agama anu bermetodologi, anu aya rukun syarat sareng jalana, aya barangna, sanes hayalan, sanes mudah-mudahan. Tapi dieu anu didugikeun ku sim kuring nyaeta perkawis agama anu waris mutlak ti junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui sim kuring neda dihapunten bilih aya cara anu kacandak ti desa kabantun ti kampung kajingjing ti pakemitan sim kuring neda dihapunten. Margi sim kuring mas sanes sasaha, mung saukur murid, mung saukur jalmi biasa anu keamanahan ngadugikeun
perkawis agama di akhir zaman ieu. Permios sanes teu sono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.